Wilujeng enjing murangkali sadayana. Wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Mugia murangkali sadayana aya dina kaayaan sehat. Dinten ieu urang bade diajar ngeunaan rarangken tukangna jeung rarangken tukangkeun. Rarangken sami hartina sareng imbuhan. Rarangken kalau di dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan imbuhan. Rarangken tukangna jeung keun tiasa diterapkeun dina kecap. Rarangken atau imbuhan belakangna dan keun bisa diterapkan dalam kata. Contona, kecap sapatu upami dipasihan rarangken tukangna janten sapatuna. Kecap calana upami dipasihan rarangken tukangna janten calanana. Kecap baju upami dipasihan rarangken tukangna janten bajuna. Kecap topi lamun dipasihan rarangken tukangna janten topina. Kecap kaos upami dipasihan rarangken tukangna janten kaosna. Kecap buku upami dipasihan rarangken tukangna janten bukuna. Kitu oge kecap patlot janten patlotna. Kecap motor janten motorna. Tadi ibu parantos masihan contoh-contoh kecap anu ngagunakeun rarangken tukangna. Ayeuna ibu bade masihan contoh kecap nu make rarangken tukangkeun. Kahiji catet. Catet teh kalau dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan nulis. Catet upami dipasihan rarangken tukangkeun janten catetkeun. Nu kadua leutik. Leutik upami dipasihan rarangken tukangkeun janten leutikeun. Nu katilu sarung. Kecap sarung upami dipasihan rarangkenkeun janten sarungkeun. Nu kaopat kecap tiung. Tiung dipasihan rarangken tukangkeun janten tiungkeun. Nu kalima tutup. Kecap tutup upami dipasihan rarangken tukangkeun janten tutupkeun. Nu terakhir kecap goreng. Kecap goreng upami dipasihan rarangken tukangkeun janten gorengkeun. Sakitu penjelasan anu didugikeun ku ibu. Mugia hidep ngartos kana anu tos didugikeun ku ibu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tetap semangat, ulah putus asa dina ngadepan pangajaran jarak jauh ieu. Salam sehat.